wal mursalin Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wa ahuthukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul adzim. Maknana wallahu a'lam bi muradih. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Pertama-tama puji syukur urang sami-sami panjatkeun ka hadrah Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah ka junjungan urang sadayana sayyidul awwalin wal akhirin nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapayunan pangrasa pengatur waktu nu parantos masgihan waktos anu Gusti beri dimuliakeun. Para alimil ulama, para asatid, para masyayikh, para ajengan, para tamu undangan anu sami hadir. Wabil khusus kasepuhan guru urang sadayana mimpin di wilayah beserta keluarga besarna anu sadayana Gusti beri dimuliakeun. Panitia penyelenggara acara beserta rengrenganana, aparatur pemerintahan desa beserta jajaranana, ikhwanul muslimin wal muslimah, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi spesial santri anu sami hadir anu sadayana Gusti beri dimuliakeun. Urang sadayana ku Allah dipertemukan dina acara anu mulia nyatana tolabul ilmi nu dikemas dengan peringatan Maulid Nabi sekaligus diiringi kulungsurna cai hujan. Mudah-mudahan sadayana nu hadir ku Allah Subhanahu wa taala sing dihasilkeun ilmu anu manfaat. Nomor kedua, pengorbanan masyarakat sadayana, perjuangan masyarakat sadayana nu dipimpin ku para panitia demi ngawujudkeun ieu acara. Ya Allah, mudah-mudahan sing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala dibalas di dunia keneh kalayan bentuk barokah bari tingurangan pahala jeung ganjaran jang sampeureun jaga di poe kiamat. Oke, para santri anu hadir wengi ayeuna anu dongkap di pesantren masing-masing khususna Cigemung, mudah-mudahan berkah cinta Rasul, berkah Maulid Nabi ku Allah Subhanahu wa taala sing dihasilkeun ilmu anu seueur tur manfaat. Nalika mukim di mana wae ya Allah, mudah-mudahan sing dijalankeun pamimpin panuntun pahlawan ahlus sunnah wal jamaah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kalau wargi sadayana mengingat obrolan sareng panitia ngaos simkuring insyaallah digaris bawahi dengan sumpingna Pangrasa Muhammad. Beres setengah jam dongkap Abdurrahman selesai sing lami. Kalau wargi sadayana dina surat Al-Ahzab ayat 21 baca bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun
uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yauma wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahu. Manana wallahu a'lam bimuradi. Laqad kana lakum dina tafsir Ruhul Bayan karangan Syekh Ismail Haqi bin Mustafa Al-Hanafi. Kalimat lakon adalah jawabu kosamin mahdubin, jawab sumpah yang dibuang. Di mana jawab sumpah dibuang maka takhirna wallahi demi Allah, wallahi demi Allah. Di mana kalimat huruf kosam asup karena suatu isim, harga mati cek jurumiyah isim tersebut kudu JR. Betul? Baca jurumiyah bareng yuk. Ayo. Wa hurufil qasami wahia al-waw ilhur fal ismu yu'rafu bi wa duhulin walami wa hurufil hafdi wahia lupat bareng min wa ilam wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba wa hurufil qasam wahia al bau wal bau. Ini calon mubalik di masa yang akan datang. Ada di sana nahu aja mah boleh tak? Tinggalin aku lah. Watini wazaitun watini watinu watini. Surat nusok diaos dina salat duha rakaat kahiji. Wasamsi wasamsi wasamsu wasamsi masumpah wasamsu tukang tahu bulat ya. Tukang rokok eta mah kajian yang udun ini. Wallahi demi Allah laqad kana. Kalimat kana adalah fi'il madi bina ajwab. Betul? Asalna kawana. Yukana yakunu kaunan. Asalna kana kemudian diela sabareng. Aslu kana kawana summa kulibatil bau alifan li taharrukiha wan fitahi maqobla qasara kana. Bisa deh. Insyaallah. Oh ahli na ini. Kalau bina ajwa. Terus kusabab lapat kana fi'il madi maka harga mati kudu mabni patah. Betul? Baca rumiana fal madi maftuhun. Neng bantuan itu kerja si ayah. Dengan ini fal madi maftuhul. Ya keluar. Ma'akhirul madi tahan ho wadum madin biwawi jaminul hiko wasakinin rafin wabaguma lumin bifatin bangga sih bering ngalamun ngaji di udah-udah sati Cigebong kacau ya bang. Endenya kusabab lapat kot nempel karena kalimat kana maka yufidu tahqiq idza dahola qad fi'lal madi yufidu tahqiq. Bila mana lapan qad nempel karena fi'il madi maedakeun pasti kehadiran qad menghilangkan keraguan hati umat Islam atas uswatun hasanah Kanjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terus baca wal fi'lu yu'rafu bikot wasaufa. Tadu letik kan ajut-ajutan mesin dikanyut ke wadahan. Laskeun hadapkeun laqad kana demi Allah sungguh nyata telah ada
lakum buat kalian fi Rasulillah dina diri Kanjeng Rasul. Apa yang ada dalam diri Rasul? Uswatun contoh yang baik. Mangga emutan kurang sadaya fi balago. Kenapa Allah mengedepankan khobar kana? Isim kana dipadrikeun. Sedengkeun wa akhbaru bidorfin au biharfi jar. Minjem beli? Enggak bisa. Can kana alfiah jan ya? Oh, benar hebat. Wa akhbaru bidorfin au biharfi jar nawina maknaka ini. Nah itu bener. Entong eleh. Pemuda Islam itu harus berani tampil temalan heula salah jeung bener kumaha ge betul. Nah bener aya kiai aya guru. Nah aya barang. Jadi kabawa burung. Ibu di kobong eta teh bari nganadeun teh bari gagaro. Pan layasi santri ila bil budu. Terus lah jadi santri teh bunuh geum terus teh. Bari gagaro teh. Iya. Allah. Ibu bayangkeun sim kuring kamari ngakeneh ngaos di Babakan di kampung Babakan Ciwalat. Eta santri Cigemong Gusti dari itu budak besek. Masyaallah. Bener, budak-budak kiai nya. Sing buri mah di Cijati budak-budak santri Taluk Agung di dia urang Cigemong. Doakeun sing panjang umur, sing sehat. Ya. Laqad kana lakum demi Allah bareng demi Allah. Telah ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ada dalam diri Rasul? Uswatun hasanah. Pertanyaannya satu, kuping. Siapa umat Islam Pabuaran yang bisa menikmati sentuhan uswatun hasanah? Saha umat Islam melalui peringatan Maulid Nabi Umi Aina bisa menikmati sentuhan uswatun. Jawaban pertama liman kana yar. Hiji. Tomanya 3 ayat ke nama hal ieu. Hiji, umat Islam anu bakal bisa menikmati sentuhan uswatun hasanah adalah orang Cigemong, orang Pabuaran, orang Sukabumi, orang Indonesia anu selalu niatna mencari ridho Allah. Amin. Nu hadir penting ayeuna li ridallah li besekin. Ibu-ibu yang cantik, hadirna wengi ayeuna teh li ridallah li jometin. Nah, nu kelah dia nu kayuhan dua nana. Itu jawab pemersatu jawaban jalmi ucan ka bagian besek. Cocok. Bedai hadir wengi ayeuna dengan kehujanan ridho Allah atau besek, ridho Allah atau jomet, ridho Allah atau bujur janda. Ridho Gusti namargina lillahi ma fis samawati wa ma. Langit milik, bumi milik, hujan milik. Disarang sugan kula hujan jajarkeun kolor aki-aki jeung BH nini hujan deh. Cek malaikat mengatur hujannya, mohon maaf saya tidak serap dengan kolor hujan itu benar. Yang beri ke jamaah biasanya teramari kang yang ngiring hayu mengena mobil hayu ada nyiksain kapalang. Alhamdulillah di bumi mah halor kok ngan pas di pom bensin Cijame hujan. Kita lanjut nah sabna sebab hujan tadi itu mustami pas di hujanan kita sama-sama basah. Hebat. Alhamdulillah basuh. Masih ibu sadayana
wengi ayeuna Abdurrahman ngajak kasadayana tanpa kecuali aktivitas apapun, kegiatan apapun, bade hablum minallah, hablum minannas, vertikal, horizontal, ritual, sosial, niatna hiji sejak mencari ridho Allah. Amin. Pangbagya bagyana jalmi lamun hirupna dipika ridho ku Gusti Allah. Pang silaka manusia lamun dipika izin ku Pangeran. Lihat. Mending ka surga Allah camerut, mending kana neraka Allah ridho. Simpli. Ayang ka surga Allah ridho itu mah Pak Uki becuseun. Bener jang, mending memang daripada cicing betul. Ibu-ibu lah, tolong diganggu. Nasa sama ngomong serangan. Ibu jawab yang kompak. Malaikat tersiap nulis na surat Qaf ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Mending ka surga Allah camrut, mending kana neraka Allah ridho. Oh diam sih. Beladilah. Mending kana neraka Allah ridho, mending ka surga Allah camrut. Hujan, sing tarik, sing kompak. Mending ka surga Allah jamedud, mending ka neraka Allah ridho. Abdurrahman sendiri milih, biarpun masuk neraka yang penting Allah ridho. Yang naon di surga ge Allah camrut mah betah, bener gak? Mending cicing di Cigemong jauh ka kota babari duit, mending di kota jadi balangsak. Mending HS di imah sorangan saung rayon tapi tibra demikiran itu iya mending di kota lo Bandung lagi. Mending kawin kapalawan kurang Cigemong tapi nyaman hati tenang tidur, mending menangkan artis di udah KPK. Bikin paham ya. Santri suatu saat bakal jadi target, amin. Target ngebaleunhan. Sekarang kita dipandang biasa, betul? Kita sekarang dipandang sebelah mata santri, apa sih prospek masa depannya suram? Betul? Tapi yang akan bisa menjawab permasalahan umat adalah santri, amin. Maka bisa bereskan masalah umat santri, amin. Maka bisa mendamaikan dua pihak yang sedang konflik adalah santri, alhamdulillah. Hidup santri beri kudun. Bener yang cocok sadame kadinya. Ya Allah, terus buka sekali. Hujan abah jalmi beunghar, sawah lega, omset jeung aset di mana-mana, kersa teu jadi mantu bapak. Siap teu? Tinggali, siap teu? Imah dipangieunkeun, madrasah aya, pasantren siap, masjid mentereng, ujang mah ngajar santri we, tong mikiran daangeun siap teu? Ujang tong nyeun imah, cicing we jeung bapak imah apartemen 3 lantai mewah. Jegur we ieu santri atah teu dikawin. Santri atah deui geus. Nah, geus jadi minantu teh Kang. Janji tinggal janji, betul? Rayuan tinggal rayuan, ternyata boro-boro mere fasilitas mitoha tiap rek daang tara nawaran. Nah, sih dengan deui mending di imah butut tibra sare tenang hate, mending di gedung di udag-udag nagi, mending tuang jeung jamrong eueuh beban, mending jeung aina daging hayam loba nagi, mending di Cigemong tapi hirup nyaman bisa ibadah, mending di kota aprak-aprakan jadi gemel. Mending di surga Allah camrut, mending neraka Allah ridho. Neraka. Mahal. Setuju. Contoh, yang gue pernah ngobrol nih. Kapungkur diulang awas ke penjara nyomplong. Ari Nuripuh di penjara tahanan atau petugas? Nuripuh di penjara tahanan atau petugas? Ibu, Nuripuh di penjara tahanan atau petugas?
tahanan ruang 2x2 entep cuek, jangankan makan yang enak, tidur yang nyenyak, itu teh sebijil itu tapi petugasna montok betaheun deh. Penjara adalah tempat orang-orang yang tegas. Begitu datang tahanan pasti dikerwek, tapi datang Abdurrahman Saruri kabeh digandeng nah lain tahanan. Ibu nuripuh di penjara teh boga kasus. Petugas nama aman, seri, montok, kumis, baklang, kos belum hui. Nah sebabnya dititah tugas, betul? Pernahkah kita mendengar, hadirin, dalam kitab yang saya temukan bahwa telah terjadi kasus yang baru bahwa Jabaniyah dina neraka jejeritan kapanasan aya begitu. Ada Jabaniyah dina neraka betaheun teh. Nah, can ngadenge Jabaniyah komplain ke pangeran minta keluar pensiun gitu. Jabaniyah dina neraka betaheun. Orai neraka betaheun. Langir neraka betaheun. Kaduruk ke Jabaniyah. Kaduruk ke orai neraka. Tutung ke langir neraka. Kenapa? Karena mereka ini punya tugas dari yang punya neraka, betul? Kenapa orang kafir hehe, munafik, nyungsep? Karena orang-orang tersebut melanggar aturan Allah, maka neraka naripu, bener tuh. Ya jadi ada seorang ulama sufi pangkat tabiin dikirna ditalkin langsung ku Ali bin Abi Thalib. Beliau bernama Syekh Hasan Basri. Nu coretna tinggal muka dina Iqorul Himam Sarahikam atau dina Al-Anwarul Qudsiyah fi Qawaidi Sufiyah karangan Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Boga kitabna. Dan ieu we sada. Da kitab teu sada mah hese maca. Saur Syekh Hasan Basri, Gusti abdi nyuhunkeun ka surga era amalna butut, nyuhunkeun ka surga izin, salatna malaul. Wios abdi mah asup kana neraka oge asal Gusti ridho. Hasan Basri yang berkata, betul. Dengan di ka surga Allah camrut, kana neraka Allah ridho. Ternyata aya pengikut sufi si Hasan Basri. Wih. Mending kahujanan teu meunang ilmu, mending kahalodoan meunang ilmu. Mending kahalodoan nyungsep, mending hujanan ngaji. Setiap tetes air hujan anu geuna kana badan kurang, insya Allah di hari kiamat bakal jadi saksi bahwa kita akan dibela dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan tong eureun hujanna. Tak baca. 2 bait sairan sok dibaca setelah musabiah poe Jumat. Ilahi lastulil firdaus si ahlak wala ala naril tingkari pahablita batawang fir dunubi fa innaka ghafirud dambi. Coba hartosan Ilahi hei pangeran abdi lastu lain jam 11 nya tuh. Lastu lain abdi lil firdausi bagi firdaus ahlan ahli. Gusti abdi mah lain ahli surga fir. Ibadah butut salat puasa oge sedekah oge kagarupa bogoh oge bisa tinggal dimakin berarti. Gusti abdi mah bukan ahli surga firdaus, izin karena neraka tu asup wala aqwa ala naril abdi kana neraka teu kuat kumaha tuh karena disebut itiro ngapuru masa ka Gusti. Hiji orang yang akan bisa menikmati sentuhan uswatun hasanah saur Allah adalah liman kana yarjullah, orang-orang anu selalu mengharap ridho Gusti. Mudah-mudahan perjuangan urang sadayana malika bubar tina acara kabeh tanpa kecuali sing diridhoi ku Allah. Amin.
bagaimana kalau orang mencari ridho Allah? Kita ambil contoh, siap? Wih, di dia buka kitab Tanbihul Ghafilin halaman 33 bab amar ma'ruf nahi. Tanbihul Ghafilin halaman 33 bab amar ma'ruf nahi. Lamun ke pahili nomorna atau halamanana berarti kitab nu didinya nu murah. Tapi sarua insyaallah. Saur ulama kapungkur aya hiji ahli ibadah. Amin. Kurang sing jadi. Kadua pangkatna ulama. Amin. Sing nepa ka urang. Katilu ulama tersebut tegas ahli amar ma'ruf nahi. Lamun aya munkarat di Cigemong, lamun aya munkarat aya pamaksiatan di Pabuaran, kemudian orang-orang yang mengetahui diam seribu bahasa, orang tersebut adalah setan. Betul. Kiai Pabuaran tegas, Kiai Pabuaran saklek, mingguanana saklek, kegerewekan, lain izin ke masyarakat, bukan membersih umat, tapi aslinya baur datang bencana, akhirnya orang yang makan nangka kita yang kena. Doakeun para kiai Pabuaran sing wanyang ison amin. Sing sarehat amin. Ya Rabbal. Kiai liwat karena teh kiai eye. Nah kita kiai naon? Enggak kurang tarik kiai naon? Betul wa, jama contoh wa. Dakwa ieu mah lamun simpeun rek ngaos lewat ka dieu selalu menggak. Nya tuang heula tapi terasong. Ternyata air dendamnya. Iya ajengan no liwat kermapa ningali di atas kampung ada satu pohon beringin tangkal jaring. Ternyata iya tangkal jaring itu dipakai animisme media syirik. Nu hayang jadi lurah depak, nu hayang laku ceramah depak, nu hayang jodoh, nu hayang jadi bupati, nu hayang kabayar hutang, nu hayang loba duit, mbah 2 miliar mbah nanti malam mohon maaf di sini tidak ada ATM. Masyirik buka di surat An-Nisa. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik. Bila mana seseorang syirik menyekutukan Allah, maut makan cantobat, mohon maaf dosa tersebut tidak akan diampuni dan orang tersebut akan jadi bahan bakar api neraka. Naudzubillah. Ajengan lewat ningali ajong-ajongan kena tangga jaring, akhirnya ajengan balik. Ajengan onda ajengan punten wa ditambut wa bawa niku hormat ya kasua wa tadi geus kitu cek ajengan teh balik ka imah nyokot kampak jeung sinsok. Cek eta ajengan ieu tangka caringin dipakai musrik ku saya dituar gitu loh. Bener dok iya pel sing samplan geus kitu kumaha kasih begitu ya ajengan mawa kampak jeung sinsok rek nuar tangka caringin pas mulai rek dituar ternyata ngahungkeul iblis anu ngarupakeun manusia penjaga tangkal caringin. Sangar teh. Mainnya seperti disebut iblis. Ada apa ngarana? Takang mirip menangkap tuur. Bener jang, gagah. Yo anjing mandek luar naon. Nama jadi pas rek di rumah cek eta penunggu tangkal jaringin ajengan wut cek ajengan deh aya naon bade ka mana muar tangkal jaringin untuk apa karena tangkal jaringin jadi media syirik saya harus nahi mun
Cek eta iblis nu merupakan jelema teh atuh ajengan MM we. Masih ajengan bencar dakwah hayang ragem ka surga. Abdi ge tidak diam diri embung ka neraka sorangan. Bener tak? Sama-sama mencari simpatisan Nabi Muhammad rahmatan lil alamin karena tidak ridho umatnya masuk neraka. Si eta oge teu cicing. Sok di mana ya pasarkan sok aya tukang teu cicing bener. Akhirna cek ajengan harga mati rek dituar. Cek eta iblis nu ngalupakeun jelema gelut heula cek ajengan siapa takut. Hiji Nasri geus dikuasaan. Hiji Bahri geus dikuasaan. Torekat Aceh geus asap. Hiji Bripani kabeh jang-jaukan asihan pelet beak kabeh. Geus ayeuna gelut ajengan jeung naon? Gelut teh jeung gini mah jeung babaturan si kadek goblok era. Nu itu takbir, ieu takbir kadek cenah gitu. Sarua bin tukang cincau. Ieu tukang cincau, ieu tukang es parasea bener teh. Islam itu harus bersatu. Ajengan gelut jeung naon? Jeung iblis nu ngarupakeun Marbun Abdurrahman nya. Saha eleh? Iblis 3 kali ngagemug nyungsep disolokan. Nangkalah iblis bari teu make solempak. Daerah iblis jangan kolor. Ya Allah ya Rabbana. Bener teu? Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana wanfir lana ya wasi'ah. Iblis gelut jeung kiai naon? Kiai itu lama semacam iblis oge nyungsep disolokan betul. Begitu eta ajengan rek nuar tangkal caringin cek iblis ajengan hade kudami goreng kudami musyawarah bisa dong. Cek ajengan teh musyawarah naon? Lah ajengan teh bukan malaikat butuh jajan. Betul? Butuh rokok bener. Cek eta ajengan teh aya naon maneh? Diuk heula lah sinsok pareuman kampak tuna urang badami naon cek saha cek eta kiai lain eta tangka caringin tong cios dituar arek musyrik jelema ulah tapi saya janji cek ajengan janjina naon asal tangka caringin tong tulus dituar saya janji di bawah kasur tiap hudang sare duit nampan. Eta ajengan langsung ngahulang rada kaharti oge ya. Daripada ceramah ngesang amplop can buku. Bener teh Jang? Cek kiai teh. Bener. Wah, cek iblis tenang. Saya dia nyimpang ka fotokopi meuli kwitansi jeung matre 6.000. Iblis gaul tah. Akhirnya iblis hitam di atas putih nyieun perjanjian untuk keyakinan kiai tersebut. Cek eta kiai jadi moal terus luar tangkal cering. Wah. Aduh, eleh. Plak eleh. Kulit eleh. Ajengan wayahna ceramah anu siap. Datang teh sabaraha ceramah 3 juta menimpang kompanyekeun 10 juta milih mana? Minta panca kaki jeung nu dieu 6 juta. Akhirna kumaha ka? Ieu ajengan uwi sawewengi teh tibra sare kos budak rek disamengkeun guling gasa. Hayang geradaun subuh dur subuh teh lain ka masjid keur ngangkatkeun kasur bener ngampar duit dirham. Cik ajengan bener juga nih orang padahal iblis. Akhirna subuh kedua korejat deui amparkeun deui angkatkeun deui duit deui. Subuh katilu angkat
deui ngampar deui cek ajengan ngineng kieu mah apang satre boga. Wae. Nah ari subuh ka opa dur subuh diangkatkeun kasur eueuh duit saperak-perak aja. Cek eta ajengan naon? Ieu jelema nyoga do abungkeun ieu jangotan. Akhirna ieu ajengan ribut ngahirupan mio. Nah kitabna Honda Beat langsung mawa Sinso jeung kampak cek ajengan nyoga do dituar ku aing. Eta ajengan make gamis ari solepak jeung kolor hilap. Aing naik motor badak atuh boboga numpra dina teng. Akhirna ibu sadayana pas nepi kana tangka caringin teh pas rek dituar jin anu kamari teh ngabungkeuleuh deui cek eta jin ngarupakeun jelema ajengan bade ka mana ajengan cek ajengan rek nuar tangka caringin cek eta jelema gelut heula oke ajengan gelut deui jeung eta penunggu tangka caringin akhirna tibalik jampe ajengan nyungsep dina tangka lawi. Wah eye nang karak di dahuan awi. Akhirnya aja eta ajengan nanya, hei Mang Klub, kenapa balikan pertama kamu yang kau, sekarang aku yang nyungsep? Cek eta makhluk iblis ngarupakeun jelema teh keur balikan ka hiji anjeun rek luar tangkal caringin mutlak liridullah. Sejak mencari ridho Gusti, andai kata kamu dijegal oleh makhluk bumi, andai kata kamu dijegal oleh makhluk langit, sadunia menghalangi kabeh moal kuat. Nasamna dina diri anjeun aya kekuatan Gusti. Kunaon nu kadua ente eleh, sabab nu kadua mah anjeun rek luar tangka caringin lain ridho, tapi li eueuh duit hanapi kasurin. Sorry ya. Iya kau. Itu kan saya. Hendak sing kuat ngabela agama Gusti. Siap ngabela abang siap? Siap menghidupkan surah Nabi siap? Allah janji di surat Muhammad ayat 7, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Wahai orang-orang yang beriman, jikalau kalian membela agama Allah, jangan pernah takut karena dina awak Quran ayat kekuatan Gusti. Amin. Borang nanti hiji balikan ayat Al-Ahzab ayat 20 hiji betul. Orang yang akan bisa menikmati sentuhan uswatun hasanah adalah liman kana yarjullah nu hadir kabeh niatna buleud mencari ridho Gusti. Amin. Kedua, wal yaumal akhir. Orang Islam yang akan bisa menikmati sentuhan uswatun hasanah adalah hirupna kegiatanana selalu ngumpul-ngumpul bekal yang di alam akhir. Amin. Hari umroh sabaraha poe? Hari 8 poe ya. Hari hajian sabaraha poe? 40. Hari 40 ya. Anu 2 tahun ge aya teh mantok deui. Lamun temalan ya temalan. Mudah-mudahan emang ujang di tema amin. Ya simpul ge keur dikobong tukang nemal mu balik ayeuna bagian di tema aja hukum karma itu. Awas Bu, awas ya. Lamun aya jami bade umroh bade hajian, nah cukup ongkos hungkul atau nyiapkeun bekal. Ongkos lunas, bekal siap. Walimatu safar lagi. Coba duit dibawa deh. Bawa pakaian dengan sambung corek yang mutu dibawa iret liar ke tanah suci 40 poe segala dibawa perbekalan komplit padahal rek cicing salilahna rek balik deui. Nah pintar nu liar rek balik deui bebekalan luar biasa ieu rek balik ke akhirat cicing wae moal balik deui moal telepon aki urang. Wah, keur naon? Keur ngopi di alam kubur. Rek balik deui moal sangeut di Cigembong aing kudu mopok.
Aya nu moal balik di daya? Teu aya. Mangga ti anak kahareup ngamanfaatkeun umur sesa, yuk kita sama-sama mempersiapkan bekal yang di alam akhir. Namarina bisi jadi gemel akhirat. Lamun liar ka Jawa Timur, rek pameran Batu Ali, pameran dia suka ditu. Rek pameran di Jawa Timur, mawa ongkos 100.000, naha nepi, naha jadi gemel. Beak naon tah? Lamun kurang digemong maut isukan, sholat hancur, puasa rajet, haji tara, kakiai nentang, kawahid resep. Kira-kira lamun balik, nah jadi ahli akhirat berbahagia atau beakeun bekal jadi gemel. Tong tadi juga gemelan telenges ding. Ya Allah, kabeh sing siap nyanak bekal akhir. Amin ya rabbal. Famay ya'mal mithqala dzarratin wa may ya'mal mithqala dzarratin. Dua pamanyang teh hiji deui rek turun. Nomor katilu. Geus badami jeung FPI lamun Muammar datang akan kicupan. Siap cenah Kang. Ngicupna ge ke jam 12 akhirna teh. Dongkap teh. Itu atas siap pas dongkap atas kan dongkap saja anu ditarima anu kabadamian pusing kuring iya mah kabeh anu kabadamian puntennya kesaksian anda tidak diterima. Nu katilu umat Islam yang akan bisa menikmati sentuhan uswatun wa dzakarallaha katsira. Orang tersebut banyak mengingat Gusti Rasul. Jadidu imanakum, wahai sahabat, wahai umat Islam, wahai orang Cigemung, wahai orang Pabuaran, perbaharui iman kalian. Qalu kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Kata sahabat, ya Rasul, bagaimana caranya memperbaharui iman? Qala akthiru min qauli la ilaha jalma anu nyeurkeun la ilaha illallah hakikatna keur memperbaharui iman. Amin ya rabbal. Subhanallah dikir alhamdulillah la haula Allahu akbar la ilaha illallah. Seueur dikir itu mana di antara dikir yang paling hebat? Nabi langsung nyarios afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Mudah-mudahan kabeh sing terima amin. Nabi Nuh dikirna la ilaha illallah. Nabi Ibrahim dikirna la ilaha. Nabi Musa dikirna la ilaha. Nabi Adam ayo baca barunya afdalud dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Makasih tarik la ilaha illallah la ilaha. Saur kang jeung Rasulina fatumu injuz kadua bamait man kana awal huwa akhiruh la ilaha illallah jannah. Sing saja mah di dunia rajin ngucapkeun la ilaha illallah pas arek maot ngalepaskeun nyawa sempat ngucapkeun kalimat la ilaha dakhala jannah. Orang tersebut dijamin ku Rasul bakal jadi ahli surga. Amin ya rabbal. Kesimpulan daripada ayat Al-Ahzab 21, orang yang akan bisa menikmati sentuhan uswatun hasanah kriterianya ada 3. Pertama, selalu mencari ridho Gusti. Muka 2, sibuk mempelkeun bekal jang balik ke alam akhir. Nomor 3, memperbanyak dzikir ka Gusti. Amin ya Allah ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.